Gusti Agung, si Abah mah geus pok torolong teh harus kerjanya kerja temenang henteu. Nyaho keur hoream, nyaho keur capek. Ah, aing. Kamu udah milih lain lebih si nyai mah teu daya kikian teh aing mah capek. Nu mana meuning nu mana asa bingung keur milihna. Aduh, daripada bikin pusing, daripada bikin bingung. Kang, ini Nyai bawa ke Timus, Kang. Kang! Woi! Kang Mantri! I love you! I love you too, I love you too. Swear. Nah, dia. Kang! Kang Mantri, ini Nyai bawa makanan. Ade sayang. Wah, beres mau dahareun euy. Ih, Kang tambah cakep wae. Kang, tunggu Kang. Kang Mantri. Naon eta, Neng? Enak banget lu Akang. Wah, beres akang keur lapar naon eta? Ih, ka Timus eta. Ih, Akang kasihan keringetan kieu. Aduh. Komo we atuh, Neng. Akang teripu dari pagi sampai sore ginian. Tapi kan demi cinta akang ka Neng, akang rela gini-ginian kesang lu atlet. Akang nih bager pisan nih Nyai teh. Akang atuh demi Neng Wacem, demi cinta akang ka Neng Wacem, akang rela gini-ginian. Walaupun akang tuh sakapeung teh ara kasih Abah teh nyapekeun. Ulah atuh Akang. Ih Akang mah, apa Akang teh bade jantan menantuna si Abah, kumaha ya Akang? Heuh nya. Pamali dorok ka timi toh mah leuwih-leuwih cenah nya. Nya ulah Akang. Nya udah. Ayo, kita duduk aja ya. Ya. Capek ya Akang. Kurang aja si Kurdi. Gusti lu bulan si Kecan mayar kene wae. Kudu kumahakeun ieu nya. Ke. Kurang ajak si Ki Japra ieu mah. Sing sieunang ku urang tingali. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Ayo naon? Biasa, Bos. Biasa-biasa naon maneh teh? Iya, Bos. Pun bojo teu damang. Kedah nembus resep, Bos. Kasaha deui abdi nyuhunkeun tulung. Kapan sadayana geus pada terang, Bos mah. Pangbageurna sadunya. Pasti ujung-ujungna yang geus teungeunah ya karasa geus teungeunah ya. Naon ieu? Bade nambut hartos, Bos. Ayo bulan kamari kumaha eta? Sakali deui ya, Bos, tulungan. Pun bojo teu damang, Bos. Kedah ditebus resepna, Bos. Geus pusing. Ini kawan. Ini. Geus ini enak lian. Bos, tulungan ku, Bos. Geus kawan. Bos. Ini. Pusing. Ini. Pusing. Ini. Sampurasun, Bosno Bruno, Sampurasun. Rampes. PT. Bu Bos Bruno ini. Gini Bos, dalam agenda sekarang itu waktunya kerja bakti Bos. Bakti orang mana? Aduh, bakti, kerja bakti Bos. Oh, kerja bakti. Piraku saya orang kaya kudu kerja bakti. Betul Bos, Bos itu kan orang kaya. Bisa dilihat dari penampilannya. Wajahnya yang ganteng, bajunya pun aduh rapi banget. Dengan tangannya Bos itu mulus sekali. Dah beda sama saya Bos, tangan saya kasar. Emang kunaon eta leungeun teh? Lu dulu Bos, tangan saya itu jualan sate, kena asap-asap, kena api-api, jadi kayak gini. Oh, sugan teh kunaon. Geus ya nitip jeung barudak ya. Nggak boleh Bos, nggak boleh. Nah, teu meunang. Haram Bos, haram.
Oh, bener ya? Iya, Bos. Nyangges gitu matu. Tunggu dulu, Bos. Tunggu dulu dan jangan dimasukin, Bos. Kalau ngasih itu jangan di tempat terang, Bos. Yang gelap saja, Bos. Nges ya. Jo, jangan lupa gawe kayak itu, ya. Iya, Bos. Kali. Yang lumayan tadi. Kemananya eta si Pika sebelen teh, aduh. Dasar si berdua, aduh. Ini. Eta keur teu boga gawe teh. Duit 8 juta deh, ha. Sabaraha nomor tadi nu keluar? Lamun dipasangan yakin jitu eta 4 angka. Sabaraha tadi teh kira ku aing kudu ngimpi deui mah kitu. Cenah genep 3. Ari urang masang 47. Pan saeutik deui eta teh. Hampir. Alah. Nyaan ya. Hese-hese teuing neangan gawe. Nah, ari baturnya asa babari neangan gawe. Itu salah. Aduh, kemananya eta? Lieur. Kiraku ai urang kudu pindah nagara mah. Heeh. Rek menta suaka politik urang mah. Rek pindah nagara. Ka itu tuh ka Garut. Udah situ ya. Rek sare deui we aing mah Sugan we ngimpi aya nomor jitu ti itu tuh ti si Mah Jamrong. Molor deui we. Apa dia ge keur neangan duit? Urang teh sare ngarah ngimpi menang nomor anu jitu. Ya, Gitu. dengekeun. Di mana ya aya caritana jalma anu pamalasan bisa sukses ya? Aduh Ika, cing bere kabebasan atuh sakali mah ka salaki teh. Urang teh keur ngeunah-ngeunah sare. Ya, erek sare deui tingalikeun sok aing sia. Diteungeus ya. Rek sare deui sok dibogom ku aing sia. Jangan urangnya sia. Nya kela tuh. Ya dasar si Pika. Kela tuh. Sia. Juragan, ieu teh masih kana tebih. Eta masih Kurdi. Manya teu apal. Oh, apal atuh. Mun ngabejaan atuh di kamari si Kurdi kumis. Tah eta. Tenang, aya Ki Japra. Kadek kudu bisa dipercaya. Sing percanten Ki Japra. Ki Japra. Cacag gua ki mah. Erek nyacak naon? Nyacag sampe. Aduh, juragan. Abah, ari abah teh kunaon atuh? Mari jiga anu dipikiran, cik calik atuh abah, rek calik-calik. Nyarios abah teh aya naon ieu teh? Abah teh melang. Melang kunaon ari abah teh? Lain ka mana si Wacem hariwang abah mah. Pan tadi si Wacem teh keluar abah. Lain hariwang abah mah yeuh. Coba ayeuna teh loba barudak teu paruguh dihanap teh si Wacem teh sakitu geulisna. Kumaha mun anu ngaganggu? Ari geulis mah atuh tos pasti eta mah turunan ti ambu abah. Oh, nya atuh ambu. Sanu terapa ka ambu? Pamajikan Kurdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurdi. Ilaing geus pohonya.
janji rek mayar hutang poe ieu. Nepi ka kiwari can dibayar kene. Tapi ka saya bawa Ki Japra. Apa Kang Ki Japra saha? Ngomong Ki Japra ya. Jadi rahasia rek mayar. Sabar Bos Bruno. Kami minta waktu ya 1 minggu aja. Aduh, Ki. Benar? Benar Ki, benar. Saminggu. Seminggu Ki. Bos. Saminggu. Geus bae lah saminggu mah. Benar, kami janji. Ya Ki. Awas. Kade jeung omat. Lamun eueuh dina waktu saminggu. Aduh iya Ki. Ayo cabut. Kamarana eta si Tika sebelum dan sare we jeung sare gawe nate duh ni umum nangan duit pisan. Aduh nganggur wae kamu togel we jeung togel urang mah kesel kieu wae mah atuh da Jangan begadang. Karena ayeuna mereka minta duit ka Tipas. Keur judi deui, keur ngadu. Ayeuna mah geus. Eueuh deui ayeuna mah lah. Kang mah. ieu mah boga salah kita teu bener. Judi jeung judi pagaweanna teh. Sakitu minyak geus eueuh. Beas geus eueuh. Begadang jangan begadang. Imas. Cing panggilkeun kopi atuh, Sangonangna wae kopi jeung kopi wae. Mana uangna? Tenang, kan ke ngadu deui. Kang atuh, sing eling judi jeung judi wae hirup teh. Cing Imas. Eta kan naik-naik gelang lain. Nya aya kenaon? Engke keur pake ngadu. Eueuh, mau dibikeun kamari kongkorong we. Nah pisan hirup teh. Aduh, eta Imas. Ya, Kang. Ari dinya nyeri wae kieu mah. Da pada urang teh masih kena oke. Bisa kan lain oge lah. Siga nu geulis we hirup teh. Akang. Ulah lihat casingna. Nu penting mah rasa nabung. Geus aing mah lieur ini. Marukana teh lieur urang ge sarua liurna urang oge. Cida-cida teuing teh. Gus, kumaha digawe di Insinyur Rahmat teh betah teh? Alhamdulillah betah. Digaji sabaraha? 3 M. 3 M naon? 3 MR. Di dieu sok bari heureuy nu bener sabaraha digaji sabaraha? 2 juta seminggu. Coba urang teh butuh duit. Nah, atunya dasar si borokokok boga salah kita ieu. Moga otak mah saen saeutik eta teh. Teu daek gawe sare we. Sarman. Aduh aing mah euy. Tulungan urang euy. Geus 3 peuting diudag-udag ku pamajikan. Aduh, ampun kuat mandi ge teu batur tinggal itu. Gara-gara naon atuh diudag-udag ku pamajikan? Gus, moal beres 3 poe dongeng noge. Urang mah nyumput ayeuna namanya. Geus nyumput ayeuna mah nyumput kan itu lah. Jok, bae nyumput. Lamun aya pamajikan ulah dibejakeun heuh. Ya, Aing rek nyumput. Geus nyumput. Moal mau dibejakeun. Oh, iya nasi mahal. Aduh, Insinyur Rahmat tuh calon anggota DPR. Pokoknya mah, lamun geus beres dilantik mah aman daerah dia. Jamin pokoknya mah bakal rame daerah dia. Insinyur Rahmat atuh. Heula. Ayeuna mah mending pencitraan heula atuh kieu carana mah. Sugana kapilih. Lamun geus kapilih makan enak atuh saya. Pokoknya mah saya lamun kapilih. Moal poho tah tempokeun. Moal siga batur. Batur mah geus kapilih poho. Kacau ieu mah. Moal Insinyur Rahmat mah moal ka kumaha oge. Tempokeun Insinyur Rahmat. Kayak. Saya ngomong jeung sahanya, Bil.
ngomong sorangan gitu mas saya teh tapi kan baiklah pencitraan lain nama Gus, Mat, ningali salaki urang teu? Henteu, Cek. Urang geus tilupeuting ngumodad salaki. Tingali ke numbeunang ku aing mah. Da kita potong ku ieu ya. Bener Mat, teu ningali Mat? Urang mah boro-boro ngurus salaki di dinya. Urus sorangan bukan salaki teh atuh. Salaki euceu atuh. Ya geus satu hari kitu mah. Ya, Agus Amat, amun ningali salaki urang, bejaannya urangnya. Nya, Cek. Hah? Nya. Nya. Kayak di bejaan ku aing. Hah, nya geus satu. Oh, kitu. Tetapi ngaku teh. Oh, ngaku aida. Ngaku teh geus kudu wae. Dasar teh ngotak udah salaki teh. Aku udah pisan. Nggak pikiran ngomong, urang teh kaum kasih eta padahal teh. Abah, ambu mah teresep si Nyai Wacem tuh dedeketan wae jeung si Somantri. Ambu mah teresep. Da ambu mah kahoyong teh si Wacem teh caketna jeung ieu jeung dokter, insinyur, terus polisi, pokoknya nu nya beunghar lah. sarua abah teh satuju kakaran Somantri teh lah Nya atuh care ku Abah. nya si Nyai ka mana ayeuna Aya di Lebet. Nyai, tadi lah sakedap. Naon ambu? Dicari keula tuh. Naon? Ambu mau nanya ya. Ari Nyai teh lagi deket-deketan gitu sama si Sumantri, bobogohan gitu. Muhun leres. Ambu mah teu satuju. Kunaon ya ambu mau kejeng teu satuju. Pokona putuskeun. Ya ambu, Kang Mantri teh nya gagah, nya ganteng, nya bager deui ambu Ye, gagah, ganteng, bager. Ari teu duitan mah jang naon atuh. Si Sumantri mah jelema kere. Astagfirullahaladzim ambu, hayang mu nyarios naon Pokona ambu mah teu satuju. Putuskeun. Yeuh, kedah nanya. Ari Nyai teh ejeng anu beunghar. Polisi, insinyur, dokter, tanu kitu atuh Nyai. pokona abah teh satuju ka ngaran si Somantri Abah teh kengeng kitu bah. Apa nyaina oge bogoh ka Kang Mantri teh? Teu aya bogoh-bogoh. Pokona putuskeun. Sok Nyai ayeuna mah ka jero. Loba kumbaheun di ditu. Enggal Nyai. Ya kitu tah, lebon di pasihan terang teh bah. Ampurasun. Rampes. Keuheul teh bah. Ieu jelema kalaka datang deui. Aya naon Sumantri? Ambu damang. Pangesto. Dewe nganjang abdi sono ka abah sareng ka ambu. Aya naon Sumantri? Biasa we anjang sono teh naon? Mung sono hungkul ka ambu sareng ka abah. Utamina kasih Nyai si sayang Nyi Wacem. Eueuh, si Nyai mah eueuh. Hoyong tepang atuh sareng Nyi Wacem. Sekali we ambu. Ambu mah teresep si Nyai deket-deket jeung Somantri. Nah, ambu geuleuh kunaon hewa kunaon ka abdi, da abdi mah teu bersalah. Naon sok? Ngomong we. Ieu abdi teh ieu bade nyangakeun ieu. Kengeng pun biang ada malpais lauk. Enak teh. Eco raos pulen nikmat. Tapi punten sanes kanggo ambu, sanes kanggo abah, tapi kanggo si darling, si sayang Nyi Wacem. Astagfirullah, Abah. ilit sia tong aya di dieu Ampun bah, santuy bah. Tenang bah, beli darah tinggi bah. Tenang bah. Indit. Oh ya siapnya, ampun bu, ampun. Ika mau dikasih dah tuh pirang kursare. Kurang teh menang nomor. Duh ampunan, kamu majikan. Kamu ya tulungan, kamu. Apa? Kira tuh Ika.
naon? Biasa we, Mak. Naon deui? Haji Kurdi gitu wae, Mak. Kumaha dieu? Jarekan deui. Pagi jadi ini macam beli ulah. Aku kan cuma terboga, Mak. Aku udah. Sing sabar jang. Rumah sakeun jelema teu boga. Keun emak dengan doa kanu kawasa. Doa khusus keur Ujang. Da jodoh mah moal ka mana? Cek emak mah keur neangan gawe jang. Pan mang maneh teh di kalurahan naon we sagawe-gawe. Mak, menjadi nyeri hati Ujang mah. Ieu Pak Stepan menang hese capek emaknya. Ujang teh dianterkeun bakat ku hayang panggih jeung si Wacem. Efek teh jawabanana. Ningkah cenah da teu butuh pais aing mah loba ditu ge. Sabar jang. Bakat ku hayang panggih mah jeung Wacem mah. Ujang teh cinta mah ka si Wacem mah. Yang geus atuh mah. Naonnya mikiran haji kitu hentep. Bari nage geus dahar ku sorangan ka itu. Naon teh? Sama aya kene, sangu ngebuel tuh. Yang geus urang hakan ku Ujang mah. Diketing ku aing teh si tadi kurdi teh. Haji nanaon teh teh? Haji Kurdi. Haji Kurdi. Jeung si Ambuna kalian. Beunana? Heeh ke. Dari di Tingalikeun ku aing mah. Di kumaha tah kumaha? Di dodet ku aing mah. Terus tapi kemana lagi teh? Beres bos. Cuman eta bos, si Ohim hese pisan ditagihna. Pamajikanna sok ikut campur wae bos. Leres bos, eta pamajikanna ampun sesah pisan ditagihna bos. Tagih enjing-enjing nuju ka pasar, ditagih ti siang nuju teu damal. Piraku kudu ditagih tengah wengi mah bos. Da abdi teh sanes paampir bos. Hari mana sarpep? Eleh ku awewe. Sarwana bere otoy. Digaji gede-gede, gitu-gitu wae teh becus. Bos, punten bos. Abi lain sieun ku awewe bos. Ngan teu wantun bos, abi mah. Bener bos, enjing nyono beres segalana bos. Benernya, cek lah tau omongan teh nya. Bener bos. Ju enak main ini garawe deui ka itu. Sing hasil. Enggak bos. Enggak bos. Par singki enak. Halo. 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 Mana orang kudu dijerokan wae? Halo. Eta barang ira dikirim. Abah, ambu mah hari uang kasih Wacem teh. Dari kemarin tehnya ngalamun kayak gitu. Cerik we. Ambu mah hari uang natenya. Ayeuna teh kan keur usum TKW gitu. Calo-calo TKI. Palaur Abah si Wacem teh sieuna teh ngiring gitu. Kabur we. Aduh, kumaha tuh Abah? Moal. Si Wacem mah moal naik kabur jauh abu lah. Abah, kumaha atuh da ambu mah tetep hariwang. Si Wacem teh anak satu-satunya tuh Abah. Kumaha? Moal naon ambu moal. Si Abah mah kumaha naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Iya, Mas. Abah. Aya naon nih, Mas? Tara-tara ka dieu. Aya naon nih Mas? Abu, Abah. Imas tuh di rumah teh menita boga naon. Teu sanggu-sanggu acan, Abu. Imas teh meni sangsara pisan, Abu. Kumaha tuh kita, Abu? Imas teh tulungan, Abah. Salaki Imas teh digawe. Bisa nangan judi jeung judi, Abu. Imas teh kuat, Abu. Deudeuh teuing Imas. Keun we ayeuna mah geus takdirnya. Kumaha atuh lamun digawe di ambu? Daek teu? Hatur nuhun pisan, Ambu. Abah hatur nuhun. Nyabahnya
bisa gawe-gawe teh. Alah, bagus. Dia jalan, Gusti. Goreng patut kieu Nuhun bos. Coba lamun urang kapilih dijamin awas ya jalan rata-rata. Nuhun bos. Mantap, mana yang kepilih saya? Siap bos, siap. Siap. Ayo banget, Bos. Ayo, siap. Aya ambu sareng abang. Pos di mana ieu teh? Eta tos di kebon. Insinyur Rahmat, calon anggota dewan teh Abu. Calon anggota dewan. Insinyur Rahmat, aduh. Pokokna mah abah kamu upami abdi tos dilantik jalan mah sae pokokna mah. Makana wajib apa? Enggak. Mangga abdi kebenet. Baik pencipta.